mau takut urang kade di akhir zaman ulah bulak belok kajenting badai datang ke urang awas sing hade keimanan urang tetepe Allah subhanahu wa ta'ala nomor kahiji. Nomor kedua rariweuhna urusan tentang perpolitikan perekonomian yang perbudayaan urang kajen kukumaha ge ilu merasakan tapi ulah ngajadikeun beban ka urang masa kadar rakyatnya anu neuk jaradi urang mah biasa bae katilu renungkeun pibahanan pibakalin urang kadituna tidak terkecuali apakah eta pemerintah apakah eta pertahanan sipil militer kiai masyarakat renungkeun urang bakal maot engke kadituna bakal aya pertanyaan-pertanyaan batur urang anu ku urang kuari keur diciptakeun apakah batur abror apakah batur fujar di jero kubur renungkeun ku urang sing hade haju di akhirat engke bakal terakhir urang bakal jadi penduduk surga apakah jadi penduduk